Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kulawargi sadaya anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami manjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempetan sehingga urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu acara. Tepangkeun wasta abdi Erik Najal anu tos dipercayakeun janten panumbu catur dina ieu acara nyaeta riungan sakola. Para kulawargi sadaya nu kusim kuring dipika hormat. Dina riungan sakola ieu urang bakal ngabahas tentang ngajaga kasehatan di era COVID-19. Hal ieu anu ayeuna keur digembleng ku pamarentah, sangkan urang sadaya tiasa nurut kana aturanana, sangkan urang sadaya tiasa dijauhkeun tina eta virus corona. Sim kuring nepangkeun pangjejer anu bakal ngadugikeun pasoalan ieu. Pangjejer nyaeta Ibu Mukminah SSSPDI. Mantena mangrupikeun guru di agama di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu Mukminah. Sim kuring nyumanggakeun ka Ibu Mukminah kanggo ngadugikeun materina. Waktos sinareng tempatna sim kuring nyumanggakeun. Hatur nuhun ka Ibu Mukminah anu tos ngadugikeun ieu materi. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun hal-hal anu tos didugikeun. Bilih bade aya nu ditaroskeun para kulawargi sadaya anu berkaitan sareng materi nu didugikeun ku Ibu Mukminah. Kacindekan tina ieu pasoalan anu mimiti nyaeta urang teh kedah rajin ngumbah panangan. Anu kadua nyaeta kudu taat kana aturan protokol kasehatan. Teu karaos ieu acara parantos rengse, hayu urang sadaya nutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillah. Sim kuring salaku panumbu catur ngahaturkeun nuhun ka para kulawargi sadaya anu tos tiasa mirengkeun naon anu tos didugikeun ku materi. Hapunten bilih aya cariosan anu teu merenah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.